Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng wayah kieu wargi-wargi sadaya di mana bae ayana. Penak deui sareng sim kuring ye dina danget ieu dina acara biasa bodoran Sunda. Alah. Kumaha dararamang wargi-wargi sadaya atuh bugia aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panang tayungan Gusti Anu Maha Suci. Kitu pangintenya. Abah hade bah. Cicing wae di dinya si Abah mah ka dieu tadi. Aduh, itu ye kumaha ye Jang Asep ieu. Ci kira-kirana ieu teh naon ieu teh naon ya kaperieugan naon ieu teh kuat ka. Istilahna mangageroan ka Abah sagala rupa geuningan ieu. Biasa we bah urang ngobrol ieu mah tentang kahirupan ya wargi. Janten istilahna teh kumaha Abah teh ya? Damang teh sehat Abah teh. Iya tuh alhamdulillah Abah mah sehat, alhamdulillah. Nu penting mah urang kudu selalu bersyukur gitunya. Wargi-wargi sadaya. Intina mah eta. Bersyukur ka Gusti Nu Maha Suci, nyaeta ka Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun urang sadaya leres kitu sanes. Hampura ieu mah lain ngawurukan ngan saukur istilahna mah lah atuh ngaran-ngaran urang jelema hirup pada manusia makan kudu saring piangin naon kitu saling ingetan istilahna maka dinya meureun gitu lain Jang Asep. Sae bah aduh gaya Abah eta teh benona ieu lain beno-beno eta Jang Asep muni anyar kitu sigana teh euy. Atuh alhamdulillah ya eta Jang Asep duh kuat make iket sagala eta. Muhun bah biasa ieu hadiah ya lah. Hadiah ti eta tah lain hadiah pisahan. Nah, Abah mah geuning teu dibere Abah mah. Tati si engko emang teu dipasihan Abah. Henteu Abah mah puguh Abah can dibere ieu teh Jang Asep teh Abah teh. Telat si Abah mah telat. Karunya teuing si Abah telat wargi. Teu kapasihan ieu cenah ieu iket cenah duh. Mun kaning gaya ge warna hejo aduh masyaallah ya. Oke urang bejakeun atuh ka ieu naon teh ka si engko ge bah urang wartoskeun ah nya. Atuh Abah hayang ikat aduh Abah teh puguh mah nya aduh ai make naon gitu istilahna make beno wae teh asa siga dalang Abah teh. Atuh cimbak bejakeun sugan we. Tuh geuningan tuh. Jang Asep tuh singkona aya tuh keur atuh leumpang ka dieu tuh geuningan teh. Gaya gitu jeung kayak leumpang nya tuh. Keun urang taros ke. Tenang we eta bah, pokona mah kalem lah. Aduh, iya singko. Kok, assalamualaikum kok.